didawuhkeun ku Ibnu Athaillah al-ibaratun kutun li'ailatil mustami'in wa laisa laka ilama antalahu akilun. Ibarat cariosan teh nyaeta sapertoskeun kadaharan anu didangukeun ku setiap jalma anu ngagaduhan pangaputuh. Walaisa laka ilama antalahu akilun, jeung henteu ka urang anu didahar kecuali naon anu kadahar atanapi kadangu. Jadi kieu ieu Bu, ari jalma sadidinten jalmi sadidinten teh nyaeta neangan eusi hiji dahareun jang naon. Ai dahareun fungsina jang naon? Urang sok ai enjing sarapan, ai beurangna urang ngawadang, ari peutingna urang makan malam. Jang naon eta teh? Supaya sehat badan. Leres. Supaya jag-jag badan. Leres. Anu kaduana jalmi itu kosok dahar anu jang fungsina tujuan dina kahirupan petunjuk pituduh keur katenangan batin katenangan hate. Naon nyaeta keur eusi hate. Ari hate mah lain dieusian ku cai, hate mah lain dieusian ku kadaharan tuangan sapertoskeun emam, tapi hate mah nu jadi eusi pangeusina teh nyaeta bahasa. Naon cenah? Bahasa cariosan. Sekali deui. Jadi urang teh sadinten teh butuh dua energi, hiji nu sok dituang nyaeta dahareun jeung cai, anu kadua nyaeta bahasa sorak cariosan. Sorak cariosan eta mah jang naon pangeusi hate. Pangeusi hate. Ari urang sapopoe cenah barang dahar anu didahar anu lambut oge sajabana hayang nu enak teh meureun hayang anu matak nyehatkeun. Sajabaning anu ngeunah teh dituangna dieueutna hayang anu matak nyehatkeun. Begitupun bahasa anu lebet kana cepil urang tujuanna jang ngeusian hate itu pun anu didangutna urang sajabana enak teh hayang anu matak nyalametkeun. Bu, ai urang sok barang dahar tunggal dinten tantosna sok ulah pilih teu kana barang dahar. Hah? Ai barang mam sok dipilihan teu? Dipilihan. Mana nu enak, mana nu matak nyehat, maka badan orang sehat. Coba aina barang dahar tong dipilihan naon bae waktu, tong nempo waktu isuk ngadahar sambal, tong dipilihan moal kuateun badan gitu. Begitupun hate urang, hate anu butuh sehat, maka naon anu didangu ku urang sebagai makanan hate kudu pulah pilih. Naon anu didangu ku urang entong sembarangan ngadangu, jeung naon nu didangu ku urang entong sembarangan anu matak nyilakakeun, entong sembarang anu matak nyesakeun, entong sembarang anu matak ngusingkeun, kadituna matak ngabingungkeun, kadituna matak nyilakakeun. Maka naon nu didangu teh urang kudu pulah pilih ibu. Supaya kumaha hate urang salamet, jag-jag sehat. Jadi urang mah hate loba gering teh naon sababna? Sagala dihuapkeun, sagala didangu. Kumaha carana?
sapertos tuangan anu kurang anu sehat dituang, enak dituang, lain saukur enak anu sehat dituang, maka cepil pun kurang sing sering didangukeun kana hal-hal anu sararae, sing sering dangukeun Al-Qur'an, sing sering dangukeun pituah pituduh, sing sering dangukeun dina thalabul ilmi, sing sering silaturahmi kanu janten kasepuhan kanu ngarti nuhunkeun naon, nuhunkeun cariosan wasiat pituduh petunjuk. Adapun salianti eta tong didangu, lamun ku urang didangukeun dihuapkeun keneh naon anu kadangu ku urang, ek nu gorengna ek nu alusna pusing hatekna, sabab kumaha gering hatekna, naon sababna aya nu asup kana cepil ku urang bari jeung ngajak didengekeun kadituna dikonsumsi ku hate gelisah. Bu lamun hate urang hayang sehat, naon nu dianggeun ku urang teh nu matak disehatkeun bae. Ulah ngadangukeun hal-hal anu garoreng, dipilihan. Lamun bahasa memang urang dina tuangan geuning sok aya bak tuangan teh katingali teh nu ieu mah teu enak, nu ieu mah bicilakeun dijauhan. Begitupun cariosan, ulah ngajak ngadangu hal-hal nu goreng, komo keur ngagogoreng didangukeun. Pan urang masuk penasaran geuning nya Bu. Cing kira-kira ek naros ari gibah ngagibah jalma awon teh sae sok didangu tara tuh. Malah urang manu tegalang teh mani dijelaskeun naon tadi teh urang apal kuring masih anu ngapal mah ditanya eta teh katuangan nu awon nu kitu teh. Lamun asup dikonsumsi ku hate mata pusing. Jadi hate itu sehat jeung geringna naon anu dikonsumsi ku cepil urang, naon nu asup kana cepil urang. Maka naon anu ditangkep ku murang kalih ibu bakal kaluar ti murang kalih sifat kalakuan bahasa tina naon anu asup kana cepilna. Leres henteu? Bu, murangkali sok nyarios bahasa rupa-rupa eta teh naon nu dikaluarkeun ku murangkali teh pasti naon nu asup kana cepil. Sifatna murangkali pun pasti naon nu asup kana cepilna. Maka urang ulah sembarangan nyarios ka murangkali. Ulah sembarangan. Bu, ari urang kalakuan hayang sae hayang awon, sikap urang hayang sae hayang awon, maka urang kedah ngadahar nu sararae, ngadamukeun anu sararae. Sabab tingkah pola jalma itu bakal berlaku bertingkah, sifatna bakal kaluar tina naon anu asup kana cepilna. Simpelna sapertos kitu. Itu sami anu jadi kamurang kali oge. Murang kali itu bakal bersifat berlaku tingkahna bakal naon anu diasupkeun kana cepilna. Ai murang kali mah da ayeuna tong boro-boro nu didangu da bisik mamun ge teu dipilih-pilih. Naon dihuapkeun ieu dihuapkeun urang peuting dihuapkeun geun eta mah budak. Urang mah ayeuna tos mulai lami hirup di alam dunia. Tah tinggal sesa nawungkul hirup urang. Dimulai ayeuna urang ayeuna cepil anu didangukeun ku urang kira-kira penting teu nu teu penting ulah didangukeun, nu teu penting ulah disampurkeun, nu teu penting ulah disimak, nu teu penting ulah ku urang ngahaja dipikiran komo diteangan informasina. Kumaha aya seorang ulama di zaman akhir ayeuna saurna urang pura-pura teu nyaho bae maka bakal salah. Maksudnya pura-pura teu nyaho kumaha? Pura-pura teu nyaho kana kejadian kehidupan di alam dunia. Si anu kitu pura-pura teu nyaho bae. Si anu kitu pura-pura teu nyaho bae. Tong diteangan celah kagorengan batur. Tong diteangan celah karuksakan kahirupan. Tong diteangan tos bae.
pura-pura teu apal bae aya nu ngeceng ka dewek pura-pura mah teu apal pura-pura teu nyaho bae kana naon anu kadang kurang buat pohokeun naon asup kana cepil kurang buat pohokeun naon nu diasupkeuna nalika urang pangaosan nalika urang dicareosan ku kasepuhan nalika urang keur nyarios dina hal-hal anu sae mangga eta mah asupkeun simak ku cepil maka bakal nyerap kana hatena bakal sehat tenang da urang mah geuning dicarioskeun teh sapopoe teh ngadu beda-beda bu kurang tanggal poe mulai asup teh kana cepil teh informasina teh nu aneh-aneh nih keur di kebon dicarioskeun teh nya kumaha ke pepelakan kos kieu disimak urang nya kumaha ieu kondangan wungkul disimak tong boro-boro kitu bae ibu ek leumpang ti dieu ka Blok Rebo ngaliwatan kolong awi teu pira aya nu nyarios ieu kade di jalan aya nu nanya da langsung eta teh keueung karaosna teh gara-gara kumaha didengek coba lamun urang teu didangkeun malah ya apal moal naon sababna didangkeun ku sabab disimak tos bae aya nu nyarios di anu aya naon tong didangkeun di mana aya anu tong didangkeun engke mah cenah bakal kejadian teh urang teh 2010 teh bakal anu tong didangkeun nu didangkeun mah hal-hal anu sae bahwa urang kahirupan teh teu aya anu ngurus ngatur angin Gusti Allah bahwa urang teh hirup di dunia teh teu aya deui ngarisian angin Gusti Allah urang teh bakal mulih teh teu ka mana-mana deui angin mulih ka Gusti anu ngaganjar anu nyiksa anu ngahinakeun anu ngamulyakeun jalma teh teu aya deui angin Gusti Allah tos titik maka urang sami ngagaduhan tugas geuning cenah ai para rasul mah sakali bahasa cariosanna teh ribuan jalma nuturkeun geuning cenah para wali mah dina sakecap bahasana teh diserap ku setiap cepil jalma diasupkeun kana hatena ngeunaheun ngajak ibadahna dilakukeun kudu ngadangna nah urang mah geuning cenah nyarios anu jadi anak boga dulur geuning teu asup-asup geuning teu didangukeun malah capek hate capek ngomong tah urang tadi mah keur nyaritakeun urang teh naon anu asup anu cepil ku urang kudu dipilihan naon anu kadangu ku urang kudu dipilihan mana anu urang kedah disimak didangukeun mana anu kedah urang dicuekeun diajukeun ayeuna mah nyaeta dina urang nyariosna nalika urang ngalontarkeun bahasa ku urang diniatkeun lillahi ta'ala naon nu dicarioskeun ku ibu ulah karena hayang cariosan ibu teh hayang didangu ku batur naon mau disampaikeun ku ibu ulah karena supaya batur nurut atawa muji ka ibu naon anu ku ibu disaurkeun kanu jadi urang kali ulah supaya hayang urang kali teh ambeh nurut ambeh ngahormatan ka ibu ulah tapi naon nu dibahasakeun ku urang naon nu dicarioskeun ku urang hiji hayang ditilai hayang meunang kariduan Gusti Allah setiap bahasa urang teh ibu dicatat ku malaikat naon nu dicarioskeun ku urang hoyong alusna teh mungguh Gusti Allah bu urang teh boga kawajiban setiap urang nu ngagaduhan istri atawa istri ngagaduhan pamangket atawa suami istri ngagaduhan urang kali urang ngagaduhan kewajiban wa tawasobil haq wa tawasobil sob silih ajakan silih emekeun kana kahadean nu urang dicarioskeun ka istri atawa ka urang kali teges
karena parentah Gusti Allah jeung karena hayang diganjarna teh ku Gusti Allah. Tos sakitu-kituna sabab kumaha cariosan jalma moal bisa ngarobah jalma, omongan jalma moal bisa ngarobah makhluk. Anu ngarobah nu mere hidayah mah hiji-hijina mung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawahan Gusti Allah teh ibu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Di antawisna deui dawuhan Allah teh Allah ngajadikeun sanes eta. Di antawis dawuhan Gusti Allah teh anu hartosna ibu salarasna Allah teh anu masihan pituduh kasaha ka Allah anu dikehendaki ku Allah ek diberi hidayah. Allah mere petunjuk ka jalma anu dikehendaki ku Gusti Allah. Adapun urang mah mung sakukur nyarios ngabahasakeun eta mah ngan sakedar ngajalankeun parentah Gusti Allah. Nabi Muhammad ngajak ka umatna, dakwah ka umatna mung ala kadar nuturkeun parentah Allah, lain karena hayang dihargaan, lain karena hayang dihormatan, lain karena hayang diturutkeun, teges mung karena diparentah ku Gusti Allah. Maka tetap Allah lah anu mere hidayah, tetap dipilihan ku Gusti Allah. Henteu setiap jalma anu diajak ku Kanjeng Nabi turut, henteu setiap jalma anu dicariosan ku Kanjeng Nabi langsung tumut. Henteu sadayana tetap anu turut tumut tetap pilihan Gusti Allah. Komo urang sok maksa nyarios. Anu jadi budak sok bahasa kieu aing mah mani geus capek ngomong ka maneh teh. Nya Bu, leres. Aing mah mani geus capek ngomong ka maneh teh kudu kumaha deui. Tugas urang mah lain diturutna, hayang diridhoan ku Gusti Allah ku ngaluarkeun bahasa. Setiap naon dituturkeun ku urang, dicarioskeun ku urang, kamurang kalih atawa kasaha bae teges karena nuturkeun parentah Allah, karena kewajiban beban ti Gusti Allah, jeung karena hayang menang karidhoan Gusti Allah. Ek nurut ek teu nurut karep teuing eta mah. Keberhasilan seorang ibu, seorang ayah atau seorang guru nalika anjeunna teu pernah berhenti ngajak anak kasayang, teu pernah eureun nuduhkeun kana kaawanan, berhasil. Contohna apakah para nabi sadaya baheula dituturkeun? Henteu. Malah aya dicarioskeun saurna nabi di antawis saha nu Nabi Nuh kitu mung saukur 80 urang teh. Aya anu pengikutna teh aya nu 1000, aya nu sampai ka 100 dina sekian juta jalma. Apakah gagal? Henteu, sabab kumaha para nabi, para wali sampaikeun ruhna kaluar tina badana teu pernah eureun cangkemna ngajak kana kasayang, nuduhkeun kana kaalusan jeung ngabejaan kana kaabonan, teu pernah eureun. Urang boga budak sabaraha 5, eueuh hiji-hiji acan, anu hiji bedego, nu hiji goreng ka kolot, nu hiji goreng ka bapa, nu hiji goreng jeung pada sesama, nu hiji ngalawan ka dieu, ngalawan ka ditu. Asana teh meuni nu alusan hiji-hiji acan. Tapi kolotna teu pernah eureun ngabejaan kitu teh goreng, kitu teh awon, jeung teu pernah ngajak kana kasayan, teu pernah eureun tina ngajak kana kasayan buat sholat, buat ngaji. Kolotna maot
maka kolotna di hadapan Allah menang ganjaran, menang pahala, menang kamuliaan kusabab anjeunna ngajalankeun naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Masalah budakna garoreng kabeh geus katantosan aya dina petunjuk kehendakna Gusti Allah. Ulah era boga budak goreng, era mah urang eureun tina ngabejakan tina hal anu kagorengan. Bu, ulah isin boga keluarga atawa boga budak awon anu era mah urang teu pernah ngabejakan kana kasayan, teu pernah ngajak kana kaalusan, teu pernah urang ngabejakan bahwa eta teh goreng jeung mata picelakan. Era lamun urang cicing sabab kumaha? Sabab berarti urang teu ngajalankeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah. Jadi ibu sing horeng para ulama pun guguruan bahasana kieu paingan ai gurunya keur di pondok tawadok teh kieu ai guru. Lah urang mah kuring mah pangeuning bahasa na kieu ai kuring nitipkeun budak guru abdi teh nitipkeun murang kali manawi di bumi mah teu tiasa ngadidik abdi teh numawi abdi mah nuduhkeun ge da naon nu kedah dituduhkeun da teu apal anu mawi abdi teh nitipkeun urang kali di dieu mangga geda ajarkeun geda tuduhkeun. Kumaha jawabna guru di antawisna seueur anu tawadok duh bujeng-bujeng nuduhkeun ngajak ka batur kasayang saurna abdi oge geuning ayeuna keur neangan keneh petunjuk Allah teh. Abdi oge can bisa bener, abdi oge ayeuna keur diajar keneh. Mung lamun ayeuna sasarengan diajar urang milari kasayang nyahayu, lamun urang ayeuna diajar ngajalankeun parentah Allah nyahayu. Malah lamun saurna teh bahasana teh kunaon kuat-kuat bae ngadoa ayeuna ka Gusti Allah. Wang berlomba-lomba bae ayeuna urang milari karidwan Allah antara guru jeung murid sabab kumaha teu nyaho anu ku Allah dipilai teh mana. Nu dipilai ku Allah teh ikhlas. Mun guru meureun ikhlas ngajarna, mun murid meureun neangan ilmu karena karidwan Allah. Lain karena naon-naon. Kitu geuning pun guru oge teu biasa kumaha abdi oge. Mun sakukur saurna teh ngajalankeun parentah Gusti Allah. Atuh barudak aya nu nurut anu mawi menang petunjuk di Allah. Budak di dieu santri teh teu sakabeh nurut, aya nu goreng, aya nu awon, aya nu bodoh, da meureun kitu katangtosan ti Allah. Mung orang tua jeung guruna geus bebas tina kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh sapopoe teh sing horeng mung sakukur kaditu kadieu teh keur ngalubarkeun kewajiban parentah Gusti Allah. Kitu ibu. Enak lamun urang ayeuna naon nu dicarioskeun ku urang, naon nu ek diucapkeun ku urang teh diniatan heula karena Allah. Lamun urang nyarios karena hawa nafsu, karena ngambek, karena hewan, yakin keur jalma anu ngadangu nagi ibu moal asup kana hate-hate aja. Datang ngan saukur kana nafsuna kana badan. Sok cobaan ku ibu nyarekan ka budak karena ambek, nitah ka budak karena hewan, karena geuleuh. Tong boro-boro budak ngadangukeun, tong boro-boro nurut. Tong boro-boro ayeuna soleh ukuran saminggu sabulan kaharupna poe eta keneh bakal ngabalieur. Malah bakal lumpat. Naon sababna? Nu dilontarkeun ku urangna bahasana teu ngeunaheun, teu asup kana hatekna. Anu mawi ku budakna age, ku budakna oge kadang kana cepilna henteu ka konsumsi, henteu ka serap, henteu asup kana hate. Setiap cariosan lamun urang hayang asup kana hate kudu tina hate urang, tina dedeh, tina kanyaah urang sok insyaallah bakal katambi usaha bae.
hampura abdi nyarios ngomongan ka kolot jiga nu heueuh dina ieu waktos kuringna ge masih kene jauh can bisa ngalakukeun naon nu dicarioskeun ku abdi. Matakan abdi mah sok resep dina burdah lamun ngaos astagfirullah astagfirullahu min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi. Itulah carasan Imam Al-Busiri. Kitu meureun ibunya hampura. Jadi urang sapopoe teh ibu lamun budak urang hayang sehat dohirna maka ku urang dipasihan tuangeuna pulah pilih naon anu matak nyehatkeun. Lamun budak hayang sehat batinna maka naon urang dicarioskeun teh kedah dipilihan mana bahasa nu sae mana bahasa nu awon hartosna bahasa nu sae teh lain lemah lembut tapi bahasa anu didasarkeun tina hate nyariosna mung saukur karena hayang meunang karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bahasa nu sae teh ibu lain bahasa antara kasar jeung lemes bu ai bahasa kasar jeung lemes mah eta mah adat lembur. Adat naon cenah? Adat lembur. Tina naon kasar oge bahasana asal naon nu diucapkeunna diniatan tina hate meunang karidhoan Gusti Allah karena deudeuh jeung karunya bising eta budak teh atawa saha nu dibejaan teh ngalakukeun kana kasalahan eta pun karena ngabejaanna nuturkeun dawuhan Gusti Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Urang teh kudu silih tuduh masalah nu ngadangukeun ngadangukeun itu lain urusan urang. Bahasa cariosan mah ibu keun bae lah bahasa kuring ge sabeureum masuk era kuring sok kumaha nya ieu teh bahasana bu lamun kuring nyarios kasar di dieu eta bahasa asli kuring. Lamun kuring ngomong di dieu bahasa lemes eta teh dilemes-lemeskeun. Tapi da angger sok bahasakan asal deui bae. Sok pok teu dihajak daerah ku ibu. Bisi ngomongna cenah mani kasar, ai keripasan teh kuring bahasana sok kalalasar. Bahasana tapi da anu diomean di pasantren mah lain bahasa lain lahir tapi hate supaya ngalempengkeun hate naon nu diucapkeun naon nu dikaluarkeun teh mung saukur hayang karidhoan Allah. Matakan komo lamun bahasa kiai-kiai Banten Sukabumi masyaallah kasarna tapi lembut hatekna tapi ngeunah kadangna tapi nyerep kana hate urangna naon sababna dan diucapkeunna tina hate nu bersih lillahi ta'ala karena hayang menang karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai urang mah geuning lamun nyarios teh karena hayang dipuji ku batur karena hayang diturut ku batur tos jauh nu kitu mah kalah ngajauhan. Lamun ibu ngomongan ke anak karena hayang diturut ku anak kalah ngajauhan ibu sok coba. Lamun ibu ngomong ka salaki karena hayang salaki bagir kalah dijauhan. Sabalikna salaki ngomong ka istrina supaya nurut istrina kalah ngajauhan. Kadang salaki teh bahasana ge mani mamawa hadis mawa dalil pancenah ari pamajikan teh kudu turut teh ngangka salaki unggul angger kalah ngajauhan sanajan nu dibawana make Quran make hadis oge lamun lain tina hate nu dikaluarkeunana karena hayang meunang karidhoan Gusti Allah. Entos baiklah naon dicarioskeun ku urang lain karena hayang diturut lain karena hayang dipuji lain karena hayang dihormatan lain karena hayang ditilai ku batur tapi naon diucapkeun ku urang hayang benerna cek Allah hayang ditilaina ku Allah hayang meunang karidhoan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin jalma moal ngomong-ngomongna moal nyarios-nyariosna
moal sakucap-ucapna angin ku anjeunna bakal dipikiran heula, bakal diniatan heula. Ieu teh urang nyarios teh bener henteu ceuk Allah. Urang ngomong teh ieu teh dipikaresep henteu ku Allah. Ieu teh urang teh ngaluarkeun bahasa teh kira-kira Allah teh ridho henteu. Yakin bakal kitu. Datang ka tatangga, urang teu kuat hayang ngomongkeun si anu teh heula. Lamun urang ayeuna ngomong teh Allah resepkeun henteu. Ditilai ku Allah na teh dipandangan dipeunteun ku Allah teh ieu teh sae bakal ditahan. Moal bisa keluar tina lisan urang bahasa-bahasa anu matak awan beunteuna ku Allah Subhanahu wa taala. Moal lamun urang nyarekan sia sami meh ngomong sia teh heula ieu teh Allah teh resepkeun henteu. Ditilai ku Allah teh pamunteunna teh sae tah henteu. Lamun urang ngalontarkeun sanajan kasar sanajan keras tapi tetep dina hate teh ieu mah karna ngajalankeun parentah Allah da urang mungkin ayeuna kudu ngabejaan kudu ngaluarkeun bahasa ningsieunna budak atau batur supaya ngajauhan tina kaawonan sakitu. Matakan bahasa guru teh kiai terkadang aya anu mani kasar sababna kudeudeuh dina hatekna. Hiji karena ngajalankeun parentah Allah, duana nyaeta naon dicarioskeun teh karena karunya bisi urang cilaka, bisi urang salah jalan, bisi urang ayeuna salah naon tingkah laku urang kusabab urang salah tingkah ngalakukeun naon nu dilarang ku Gusti Allah. Kitu kumaha kartas bu jadi urang teh sapopoe teh konsumsi dua hiji dahareun jang sehat badan, dua bahasa ajang sehat hati. Hiji dahareun ajang kajag-jagan urang badan, anu kadua jang kajag-jagan hati nyaeta cariosan sorak nu asup kana cepil geura pilihan urang. Mana nu layang didangu, mana nu kedah didangu, mana nu teu kedah didangu, mana anu kedah dicoekeun pilihan urang. Ulah sakabehna diasupkeun kana cepil mata geuring hate. Anu utami pami saur pun guru mah sing sering dangukeun cepil kana maos Al-Qur'an atawa kana petunjuk pituduh pituah kanu kasayang sarian eta tos cuekeun ku urang. Tong didangukeun naon hal-hal nu teu penting mah tong didangukeun. Sakitu panginten abdi hampuran abdi ge masih keneh sok resep keneh ngadangu hal-hal nu awon, hal-hal anu teu manfaat, hal-hal nu saukur hayang ngeunahna teh ceuk nafsu, hal-hal anu mata naon pokona mah bigorengeun bae anu hate kitu. Mung urang ngariung di dieu semata-mata urang teh karena kudroh sareng iradah Allah. Mudah-mudahan ku ngariungna urang di ieu tempat ngajantenkeun hiji wasilah, hiji dihampura dosa, anu kadua ku Allah ditambahan urang ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, jeung ditambahan deui ku Allah teh taufik sareng hidayah sehingga urang teh kadieu-dieuna ku Allah dibimbing. Hati-hati henteu sagala didangu, hati-hati henteu sagala diasupkeun kanu cepil, mana nu matak nyilakakeun, mana nu teu manfaat. Mudah-mudahan ku Allah dibimbing cepil urang teh ku Allah mung saugur didangukeun kana hal-hal anu sae nu matak sehat hate, nu matak jadi petunjuk pituduh keur salamet dunia akhirat. Jeung deui mudah-mudahan Allah teh ngabimbing lisan urang naon dicarioskeun ku urang teh mudah-mudahan naon anu matak turun magfirah Allah, nganu matak naon dicarioskeun ku urang teh anu matak nurunkeun magfirah Allah jeung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabenerna terakhir urang sapopoe
kahidupan urang teh mung saukur sakitu unggul tugas urang teh tuangeun dipilihan naon nu didangkeun dipilihan insyaallah hati urang bakal menang cahaya iman bakal menang cahaya Islam naon sababna Allah ridho Allah deudeu sabab Allah ngaganjar ka setiap jalma anu naon anu dikerepegeun ku hateuna mung saukur milarian karidhoan Allah Subhanahu wa taala.